Calo kok belamat sih, Meng? So, kira-kira warna hidung bagus, so. Calo, mana yuk kebelamat? Oh. Iya, warna kia iya di main. Siap, Hijau. ngodok-ngodok iya aing. Tolong. Jajak kowe, siap. Eta warna bener, warna di main hijau. Pas itu. Lah, ugeran. Aduh. Ih, nah, saya nafsuan sih. Iya. Ya. Kebal amat sih, nyokot obeng bang ya. Anh nyangan heula. Aduh. Ya. Ternyata yang jeung kipas segala di warnaan. Iya, colokin ulah, jajang heula naon anu rusak. Ulah atuh. Anan dibawa ka deui geuning servis ge atuh rusak. Sugan dicolokin heula gitu. Colokan ka mana lagi anu colokan? Oh, barabe jasa tuh budak yang warna-warni lo. Bisa gelepak we. Iya. Yang sekolah ring di mana sih dia? Atuh di liangna tah. Mana, Pan? Tina, pura-pura tuh nyaho bae. Pada belum nyaho. Ayo. Nah, ya. Iya. Wih, hebat itu. Bawa kegiatan itu sih ya. Aduh, rezeki membawa ke mana? Ai boga keahlian mah aya bae mang Itu stiker ieu ge buka keahlian Mas ya. Nah, Buka bengkel. warna hijau. Tuh, cekin lagi warna hijau, cenah ge naon bawa warna hijau, daun cau meureun. Beda warna hijau ya. Oh. Engke sadean ari buka bisa mah. Oh, lihat pasti. Kan upahna gede meureun. pasti. Jangan ngarokok bae mah. Jasa beuki ngarokok jeung ngopi. Ya mang kana da tikeng ya jeung ngarokok tadi yang ngarokok lo. Kamu udah servis atuh. Warna pink lain. Naon pink? Warna hijau Oh, ieu ciri mah. sia tah buka kuping. Ini. Mang, atuh kudu nyaho warna ulah buta warna. Ini saling buta warna. Ih, Anu buta warna mah ge sia meureun. Tadi hijau cenah ge. naon? Eta Julesia kalau warna hijau. Naon-naon. Atuh bagus. Ih, bagus cerita kalau warna hijau. Eta mah culek mun pan. Bagus sih macam ini Oh, makanya ulah warna pink. Iya. Kuping-kuping. Bisa kan diganye. Balan terus. Coba turun ke sini baturan mah. Oh, udah ya maksudnya batur jauh udah. Lumayan mun urang geus kabeakeun obrolan nimbalannya na. Tuh, nyana ge nyaho. Eta lo ada yang sing bener tah. Ya, ayo lempang heula. Kela mun eta sadenya. Tah celi batur sia tah, hadean ulah kena budak. Ay, main colokan mo kay obeng ba culi batur. Culi siya di colokan mo kay obeng. Atuh bagus nyana yang warna kos gitu mah. Kamar tadi warna di tolak. Bener emang kudu di hadean lo celina. Ih lo geus muter ya. Bos. Sabasya gayna. Eta mah kipas ade kan ya. Nah, itu pakai kipas ade, kunyang dibeli tadi. Itu malah rusak. Ganti. Kan rada macet deh sih ya. Macet deui. Heeh. Si ikut naon na. Aya puluhan lo. Pantesan. Woi, belum naon ieu. Nyao yo. Belum jembat lain. Oh, meren. Di mana aya warna mah? Ternyipasan ge meren. Gitu. Oh, tadi. Kamuter. Muter. Jangan mah haji. Bisa kalian balik lah. Nyokot itu bari ngahirupun motor ngajajal aing. Kita baru amat balik kemana kek? Ade tadi aing pusing ngobrol jeung nyana. Wah, jauh geus kelende yeuh. Teu sia-sia aing melakti orok. Wah, sih. Halo. Halo Pak Haji. Aduh, Ieu kumaha kipas angin can datang mana ieu? kipas angin. Pan tadi geus dia taeun ku si Irfan dianterkeun urang ditanyana. Yah, ieu can datang. Bener atuh Pak Haji. Bener ih, ti isu geus dianterkeun ku Irfan, urang ditanya tadi. Oh iya, woi. Jangan. Kumaha si Pak Haji? Oh, tuh. Eta engke aing nangkeun si Irfana. Jasa ka mana bawa ta si Irfan? Goblok. Mana ta si Irfan? Jadi izin pan tuh aing ka Suminta lah. Tah, sia. Kipas angin geus dianterkeun can si Suminta nanyakeun tuh. Ih,
Tadi orang lagi diantarkan. Saya ketemu pascol. Jalan-jalan minjem. Oh, tuh di pascol. Di pasar Pan mah gede. dibere nginjem sih, pancak aing ge tadi anterkeun kayak Mas Suminta, aing kaisinan. Sama dibere amanatna. Iya, atuh pan nyana jeneng minjem hari dong jenang. Di mana Itu Romona? baik Pak Haji tuh. Teh di pascol di itu. Di mana? Itu biasa. Jalan-jalan hari dangun. Cuma dibere etana amanatna. Ih, apa tuh Pak Haji? Bisa dikajin kurang ke dia. Di itu di mana? Itu di tongkrongannya Pak Haji biasa di tempatnya nak. Duku. Oh, di dinya. Main bikin-bikin bae sih lah. Pan. Orang tuturkeun. Pasti rombongan pascol dicarekan dengan Pak Haji. Ayo. Seru yo. Bos, tayang ditanyain. Ketemu lagi, Pan. Udah beli obatnya. Udah, Pan. Iya, Pan. Itu tadi Pak Haji kenapa ya, Pan? Tadi kayaknya marah-marah gitu deh. Itu tadi Pak Haji lagi ada masalah sama pascol. Ikut yuk. Yuk, ikut yuk. Seru pas lagi. Ayo. Pasti ribut seru sama Pak Haji. Ribut. Oh, ayo tuh, ayo kan ikut. Ayo keburu jauh ketinggalan yuk. Lempang angkat dengan sate Pak Haji. Melonjak amat tak pascol. Wah, iya sudah ya. Wecan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Pak Haji. Buset kipas aing diacak-acak. Tenanan Pak Haji tuh jalan baik. Haji, panjer heula tuh panjer aya meureun. Bener ya, yuk, waduh. Lagi tinggi hade. Kudu bari ngarokok ieu mah yeuh. Ngade mah beker siap masif. Kan udah tak ada sih. Pulang kipas aing diacak-acak. Mandi hadian Pak Haji, cina rusak. Rusak di mana kipas angin hade-hade. Cek Irfan cina rusak, sudah hade ya. Kita minta servis cek Pak Haji. Teu jelas ya mah. Nu Suminta eta aing nitah ka Irfan tah nganterkeun ka Mas Suminta. Aing kamari nginjem. Untungnya apa ha? Cenah siang nginjem. Dek eta ngipas angin hareudang cenah sia. Ieu kunaon diacak-acak masa ieu bauna ih. Ai kipas kesayangan Suminta ieu. Mereng lagi Doraemon. Tadi cina Pak Haji ha. Nyana paranti ngakul keju. Itu pantas di servis Pak Haji. Bakal bagus Aing ya. kaisinan Suminta ieu. Sa non rusak ieu mah rusak. Bayar. Kalau pun poin ka irung sia. Udah Pak Haji. Aman. Hadi Allah. Tak, Pan. Kurang sekadeng, Pan. Udah dong Pak Haji. Salah hade. Narekan Suminta sia. Adean teh sia. Teu ngarti aing mah. Adean teu kipas angin kena muter. Apa hulu sia kena maluter di dia. Ada yang di hadian Pak Haji. Isinan aing ka Suminta. Santai di sini. Woi, udah kabur sia. Ya Suminta, maafkan diriku.